bareng biwir apa bareng kapagat mantan? Duh anjen mari weh ku biwir, abi mah ku hirup. Ah geus atong ngaganggu. Woi, Ih mending ngarerewas. Punten atuh. punten. Hai barudak. Rek ka taman? Nya anjen oge. Zel antarkan abi ka taman lah. Kurang capek lempang euy. Bung, Atuh Zel tolong pisan lah. Awas orang rek diuk. Yuk cepet kan. At, tangan ngomong punten atuh. Punten, tah. ngomong punten teh menuju dan ngajak ribut kok. Riwah, ih. Pel mana nyamut tuh sih? Lipstiknya si kayak aja gue ondel-ondel sih aku. Dong gitu. Masih kayak lemah deh aku mahal. Ya saukur komentar ya. Atau udah mana mau besok ngomong ke batu. Karena ngomong gitu, mimiknya ada orang. Disingka nyeri hateun. Abi ngadang aya nu nge-review wiwir gratis ya. Hah, masa ukur komentar hungkul biasa we. Ngomong we siri. Hah? Biwir jika nu ngadahar orang oke bangga maneh dareuleum. Iya teh biwir mahal. Sekali oleh mantan gak langsung tunduk. Kayalah separtos atuh pengomong penampilan batur sama jadi percandaan mah. Roy atuh pel nih baperan pisan. Ih siga nama aya nu teu pede jeung biwirna hapideung juga bawa hayam. Geus atuh aya menira ribut wae lieur meni anu maka ditu ah. Capek debat jeung sirik mah. Tah oge nu sirik fakta eta mah. Atuh geus capek ngadengen lagi. Matak makar, sok komentar hampura omongan tadi teh nyalakeun hate batur. Ya atuh. Hai, abi hampuranya geus kaleuwihan. Hampura ditarima. Tapi ulah kitu deui nya. Ya. Nah, kitu atuh, mantap. Kar, nuhunnya geus biasa mentar hampura. Eta keputusan anak sae. Ulah paloge nyebut atuh nuhun. Pun dipasihan hiji hal yang punten atau mangga mun minta tolong. Abi ge sok sih, tapi ngadengen kieu jadi mikir. Kamarnya aku ge sok sorangan. Ah, jadang nyebut hampura. Langka pisan. Ah, isu hujan duit ieu mah. Biasa we. Dina di ayeuna urang kudu latihannya ulah ngomong bagus jeung urang bohong jadi hate batu. Tapi bener, ya, kuari menang pelajaran. Kenaon geus jadi baturan abdi. Atur nuhun dunia, urang tos insyaallah. Amin. Ah, lebay. Hampuranya babaturan abdi. Abdi loba salah. Geus we ayeuna mah. Hayu urang main ucingan. Puji elah. Tatak rama lain saukur gargagayaan, tapi cara ngajaga hati, hubungan, jeung diri sorangan. Sabab nu ngajadikeun urang salite lain ku seringna seuri babarengan.